malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodaya lamun ropoh. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh hormateun sim kuring ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua ulah deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna ibu hadir ka ieu tempat tangtu gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatan rek pangaosan. Moga-moga pangaosan teh sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup mah urang tong ngarep-ngarep di ajian batur mun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep dihargaan ku batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur mun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu ngeunah mah eueuh deui iwal teh jelema nu bisa silih ajena. Ladang ibu pangaosan teh sing alus pangaosna, ladang ibu pangajian sing hade pangajena ngarah aya ajen keuneun we ku batur. Kunaon batur betah mung pangaosan, nu salah lain batur, nu salah sakapeung mah urang, bungan urang osok pangajian tapi eueuh pikabitaeun batur. Pengajian mineng tapi jeung dulur teu akur ge mineng jeung tetangga pasea osok kasalaki popolotot kumaha ceuk nu tara pangaosan mending urang sabab lautan lega bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet. Ayeuna awak ibu ngahiji deukeut tapi pertanyaanana nah deukeut jeung hate-hatena wallahu a'lam. Geuning teu saeutik kejadian bubar pangajian tiung nyengsol batur jadi omong. Berarti awak ngahiji hate mah teuing di mana? Ena bapak berjamaah di masjid, berjamaah deket pertanyaanana nah nepi ka berjamaah jeung hate-hatena. Cantang tuh. Mana bukti teh saeutik kejadian bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Tadi mencenah urang euy salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta nempo si itu. Matak Islam datang teh lain keur ngadeukeutkeun awak tapi Islam datang teh hayu urang coba-coba ngarepatkeun hate. Nu kadua nu kudu ku urang dialusan lain saukur lahir tapi kudu bareng jeung batin. Meunang ibu dibedak meunang di lipstik pek bae alus we ngan kudu bareng atuh jeung amis budi. Arah ceuk batur teh keur mageulis amis budi. Nu paling paur mah wedak kanal bibir beureum haseum pamatuk dikukut. Batur bakal ngaragangan wedakna moal, batur ngaragangan lipstikna moal, batur bakal ngaragangan tah karena amis budina. Ya bener ya. Tah ieu teh disebut we cangkang jeung eusi. Ari nu urang mah sakapeung hirup teh loba teuing nempo kana cangkang sok teu wawuh kana eusi. Wudu pan urang mah wudu teh karek nyaho kana cangkang, wudu teh ku cai, ai cai teh diasupkeun kana baham tuluy ka kemu ngaranna disebrotkeun nu kotor, tah asup nu bersih miceun nu kotor, bawa atuh wudu teh kana 24 jam, asupkeun jujur piceun bohong. Asupkeun alus piceun goreng, asupkeun bager piceun pedit. Wudu mineng pedit dikukut, teu wudu. Ungeuk nya. Wudu mineng tapi sakapeung teu kaur batur nyeun kasalahan gujrud berarti si eta mah teu kakemu. Dan urang mah atuh karek bisa wudu teh ku cai wungkul dina hakikat hirupna mah teu wudu-wudu acan. Otak batal deui. Ayeuna salat teh tungkul, ai tungkul teh nembungkeun ka tawaduan hirup. Nah satiap jelema geus bisa tawadu acan. Geuning teh saeutik geus salat teh ngado nepak dada. Di mana mang? Salat atuh teu jiga maneh. Teh teh nyebut teu jiga manehna bisa capekeun teh. Mata ieu teh berarti muncul kasombongan hirup. Ngan lamun ditempo tina kacamata lahir, kadang-kadang jelema teh nempo hartana, nempo banana, nempo dedegna, nempo pangadegna teu nempo kana hatena. Matak babari katipuna. Matak rumus hirup mah entong loba teuing lalajo ku panon ieu mah lah loba panyakit. Kahiji panon ieu mah panyakitna teh tunuh, nu kadua sare. Bapak geblus ka masjid eukeun tunuh mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai keur nunutan pan angka hiji katempo angka 0 teu peti katempo. Geblus teh kana koropak nu 100 disigeung ku tetangga hade cenah mana infak jug aing teu sadar juga aing sidik nu lapur teh 100.
balik tepan ka imah ditagih ku pamajikan, Pak mana keur beas, dicabut tinggal 11.000. Pan ngagebeg harita keneh astagfirullahaladzim, nah cing teh Pak istighfar, wah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok bebeja ka emak, kalepasan jurig dibawa. Kunaon bapak terek ngasupkeun anu 1.000 ngan ku sababapa nunutan meureun geblus nu 100. Pamajikan ngadukung sedekah gede dah henteu. Kumaha pamajikan, cicing maneh di dieu, deuk ka mana maneh ka masjid. Deuk naon ngabongkar koropak. Nunutan. Indit deui tina nunutan kana sare, jelema sare leuwih bahaya. Karan-karan jelema sare mah leuwih bahaya, geblus poe Jumaah ka masjid karek-karek. Batur ngahotib si eta sare, batur wiridan si eta sare, batur ngadoa si eta sare, bubar ti masjid ngomongkeun tah. Cek di jalan depan teu hayang cenah jumaahan di Bayongbong. Aku naon deh ustad geus sesat kitu. Cinta gagabah maneh ka dulur urang nyebut sesat. Oh deuk teh sesat kumaha cenah jumaahan eueuh khotib, eueuh khutbah, wiridan acan. Tanyakeun ka pun lanceuk cing teh bener di Bayongbong aya ajaran anyar jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah. Cek saha cek si itu tong dianggap naha molor ti barang datang. Jadi maksud sare kuring lain sare panon, da panon imah tang teu datang peuting tang teu tunduh ngan kade nu paling paur mah sare panon batin. Lamun jelema sare panon batin hirupna jadi soieh. Naha nempok teuing ka goreng patutan batur wawuh karena kasalahan batur akrab jeung ka teu eceuregan batur tapi si eta teu apaleun ka goreng patutan diri sorangan matak muncul soieh asa aing pangibadahna asa aing pangbenerna batur teh dianggap ka salah we kabeh. Padahal nu ngaran hirup jelema nu katempo alus cantang tu benerna, jelema nu katempo jahat cantang tu jahatna. Dan nu ngaran hirup mah kitu Pak, jelema nu katempo jahat cantang tu jahatna, jelema nu katempo alus cantang tu alusna. Talung keneh katempo jahat kemunian kaalusan daripada katempo alus kemunian kajahatan. Ya ungeuk. Taina ibu pangaosan kieu ditiung digamis alus-alus tapi hakikatna mah teuing. Ayeuna kuring ceramah alus-alus tapi hakikatna mah teuing. Nah, dadu leuwih apal kana goreng patutna diri iwal ti diri sorangan. Matak persetan nalika urang diomongkeun ku batur, ceuk batur ya jelema goreng kitu mah teu kudu kasigeung. Nah, nu leuwih nyaho ka gorengan urang iwal ti urang sorangan berarti itu mah ukur ngomentar. Teu kudu loba goguan kana omongan batu mah riweuh-riweuh. Matak agama teh kudu dijadikeun alat pamager, bibir pager, ceuli pager, panon pager. Lamun panon dipager teu hayang nempo kasalahan batur. Bibir dipager teu hayang ngomong-ngomong ka goreng patutan batur. Ceuli dipager teu hayang ngadenge gosip. Coba ayeuna aduh viral si Lesti kabeh nyaho. Lebih kami lungutuk kasih Rizky Bilar si bawalak si kurang ajar. Bari dipikir-pikir ku kuring ibu mikiran rumah tangga si Lesti. Pertanyaan, si Lesti mikiran rumah tangga ibu? Ya cek urang oge. Kaleg-leg teuing geus jeuli teh ku gosip nepi ka saban poe nu diomongkeun rumah tangga si Lesti. Nah, ari salaki teu dipangmasakeun teu jadi dongeng. Ngan cek kuring aya hikmah jeung kasimpulan tah. Naon hikmahna? Heueuh yen geuning kahirupan mah kitu keneh urang menuding senang ka batur teh lantaran katempo cangkangna. Wallahu alam jerona. Urang disebut alus lain kuring anu alus, hakikatna mah batur teu apal gorengna kuring. Mun ibu disebut jujur, hakikatna ibu lain jujur tapi batur teu apal bohongna ibu. Lamun bapak disebut daek, hakikatna lain bapak nu daek tapi batur teu apal keludna. Jadi ternyata aya fungsi Allah, aya karunia Allah munian kana kagoreng patutan urang sehingga urang dianggap batur. Pak Ustad gitu dianggap. Tah mata hadirin kaum muslimin nu ngaran hirup mah aya cangkang jeung eusi. Cangkangna mah ibu teh dihina batur, dicaci batur, dipitnah batur, cangkangna tong kasigeung teuing ku cangkang. Da eusina mah lain keur dipitnah, lain keur dihina, lain keur dicaci, keur naon atuh? Keur dipurulukeun dosa-dosa ibu ku hinaan batur. Matak isuk jaga geuning geto aya jelema nu ngahina sampeurkeun ajak seuri. Si irung sagede kutil hehe kitu we. Si hidung hehe kitu. Nah sabab Allah nyimpen hikmah. Mata kurang ngaji teh kahiji ngaji Al-Qur'an, kadua jeroan atuh
aya hikmah di jero nu matak jadi kajadian. Otak cekolot dihina batur teh tempo hikmahna, dipitnah batur tempo hikmahna, dikitu dikieu ku batur teh nu ditempo teh hikmahna. Bapak nyeri hate dihina batur, pan bapak teh sudi ngahina batur, nah ngalaman urang ge dihina batur teh nyeri, komo urang ngahina batur sarua itu ge nyeri, teh hikmah. Urang mah lain hikmah dendam. Sedangkan Allah nyiptakeun manusia tina opat wujud, hiji taneuh, aci saripati taneuh, saripati geni, saripati cai, saripati angin, taguru urang teh eta.